Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upami ngucapkeun salam hukumna naon Bu? Ngucapkeun salam hukumna kumaha? Sunah. Nu ngawalerna wajib. Berarti baik. Jantan sim kuring mangga salamnya itu sawios. Kalau mau tersusakan salam tapi walar dosa hukumnya. Wajib. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu min yaumi hadza ila yaumil Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ketua RW, Bapak Kadis, kemudian dari wilayah di Pusnobat Pak Kadis, tapi kita tinggal Pak Kadis. Kami kemudian dihormat Bapak Ketua RW, Bapak Mami Balan Simpuring, tukang bagikan beas. Utamanya ke Bapak Sesepuh Masjid Madrasah, Ketua PPK Al-Ikhlas ya. Obenterilah pangarsana Kiai anu badai masihan fatwa mau'idoh atanapi tadkirah atanapi cukuran sunnah pabata anu pusing boleh dihormat. Kehilap pengatur acara OG tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh ormas, para mu'alimin, mu'alimah, para ustadzah. Hadirin rahimakumullah, anu sami hadir di daya tempat, anu sami-sami kusungkurun berhormat. Alhamdulillah, kudrat iradatna Allah, rahmatna Allah, kurang tiasa nampak di daya tempat. Namun margi upami henteu dikersakeun ku Allah moal tiasa nampak. Maria kurang digerakkeun ka dieu ngarengkah sampean bade sejak ibadah ka Allah, niat ikhlas. Ibu bapak sareng ngumpul di ieu tempat teh bade ibadah. Bapak Kiai anu masih matwana bade ibadah, niat ikhlas karena Allah. Sanes bade oyong tuang kaku anu nomor. Mudah-mudahan ieu niat teh anu sae ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna dina raraga ieu Maulid Nabi. Sok aya nu nanyakeun Bu, ai maulid teh bener kitu. Lamun cek ahli alfiyah jeung ahli saraf mah cenah teh bedegong pamami sad bangkar walah kalimat teh cenah kudu nama maulad. Jadi waktu isim zaman, tapi mukhalif jelas dina istimal kartosna nulayaan karena kiasanana gitu, tapi pemakaian itu seperti lapat masjid ke dalam masjid Pak, tapi sarayana sudah masjid
masjid teh isim makan tempat sujud, tapi jadi masjid. Tapi cek ahli-ahli emalat gitu eta kesat bedegong kalimahna keun we gitu kadang bisa gitu. Maulid Nabi anu umat Islam seluruh dunia anu mahabah kamantena tinantos bakal ngalaksanakeun ieu kana peringatan sejanaun sedat takdim kamantena bingah ayana dipasihan Rasul akhir zaman numawi sok aya diayakeun sholawat busra salat panghubungan busra itu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubayyiduna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada illa yaumil akhirah. Sapunten dulu main ketuluh bunga tadi paliak proku tadi dunia kenina nawas dulu bunga kalian ya dauhkan dauh Allah di Al-Quran wa ma yu'ad bi anasyaitan rajim wa ma yu'adim sya'irah qalu taqal qulub wa ma yu'adim surat Al-Had ayat 22 sajal ma'anu ngagungkeun sya'irallah karena syiarna agama Allah, syiarna agama Allah teh Kanjeng Nabi bahwa maka jalma anu ngagungkeun syiarna Allah minta wal qulub ciri banci hatena aya ketakwaan. Nah itu akhirnya peringatan Maulid Nabi man abi masyami untuk saya laku sajalma ngagungkeun kana dibabarkeun kami maka bakal melaksanakan nanti dia berjasa. Nah itu mudah-mudahan ibu sing kalebat anak katabib kakayang Nabi sebagai salah satu tanda cinta ka Kanjeng Nabi. Ibu cinta ka Kanjeng Nabi, cinta teh dewan memang bojana ya tilu hiji anu disebut hubus syifqah cinta nak inung ka anak bapak ka anak nu diraoskeun dina hate Bu. Kadua hubus syahwat cinta na caroge ka istri hubus syahwat kamu katilu tah ieu anu kurang dilaksanakeun teh mahabbah ka Kanjeng Nabi teh hubut talbin cinta karena ngagungkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu sing diberkahan dipasang topek rahmat Allah subhanahu wa ta'ala salawat. Saat itu panginten sing kuring atas nama MUI bade MUI Desa Bulu Manik panginten mau panginten abdi di kecamatan kabagean bidang fatwa MUI kecamatan Tanjung Sari bidang fatwa nasi kuring panginten kesanten anda panginten silaturahmi kasadayana sakitu panginten anu kaduana sing kuring teh aya WA ti pakubu walihana abdi sana wakilan bade ngajajabkeun teu gamang gitu ya teh dina WA nah tah amanah ti pakubu mas sami sareng Bapak RW tadi gitu sing alakur pangintennya uhwah qaryatiyah akur persatuan kesatuan sapuskopan Korea baru orang ke Sultania sanagara baru orang Islamnya sadunia baru Basariah sadunia dah Korea lawe sapuskopan sailek saidan sababot sapiapa kacai jadi saluhi kadarat jadi salpa kacai sing menang mangli kadarat sing menang sholat kaget tapi kita intinya tipe umumnya kasim kuring WA pangrugikeun ketertiban
keaturan kenyamanan di puskopat gitu sampai sama pemerintah bade pilbuk atanapi pilkada serentak kaping sabaraha Bu sasi naon sasi November kaping 27 tuh Bapak RW tos diterangkeun namun sing kuring manamihan ya sami sareng tibakuhu sing ikhlas karena Allah ulah ngarah 25.000 ke isukan Allah laknatullah ala rasul murtasi dilaknatu Allah menyogok jadi sogok nanti bermuni urut jaga disiksa Allah sing ikhlas karena Allah segala perkara anu mubah anu makruh dapat makruh tanzihnya wa kamu anu wajib bisa jadi ibadah dengan innamal a'mal binniyat punyanya orang yang pamimpin karena Allah dauhan kanjeng Nabi tong boro aja nanti negara rek ini tiluan kudu dicari pamimpin saurang sekanjeng Nabi komo ayana wilayahna desa RW atau nabi kabupaten provinsi sana negara nah sekali deui sing tertib tadi saur Pak Ketua RW ulah beda pilihan para sea tapi itu menangan awalnya anu pasea na rakyat urang puskopat malu mobilna itu malah ti ayeuna dewana oge geus digadekun ka bank esana teh sandar digawe dulu akhirnya amanah disingkeuring panjenengan salah teh Pak Guru sing arilas urang bade milih pamimpin urang katanya diniatan supados menjadi pamimpinna niatna sae dikawitan berlaku rakyatna gitu yang terusnya untuk dijelaskan lah hadis nama isi pandang kedua pamimpin anu tadi teh dina ketertiban keamanan lingkungan kebersihan dan lain sebagainya saur Pak Guru pamimpin sami sareng kali Pak RW sing biasa ngalaksanakeunana malah bandar urang an-nadhafatu minal iman kebersihan sebagian dina iman lamun urang jorok eueuh di mana salarek nah gitunya hadirin rahimakumullah muah panjang lebar tadi oge sambutan mah dibatas mungkin menit pangisi kuring langkung hapunten eta mah bonusnakeun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan maghfirah ka urang sadayana wabil khusus kaya jamaah umumna ka urang sadayana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh